Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah di episode anu kasalapan teh saatosna ngadam konten nu tadinya nu kasalapana. Alhamdulillah abi patepang renanya sareng rencangan abi kapupur itu yo tos lami ya. Lawas dilawas 7 tahun. Mohon ayeuna tos alhamdulillah bapenak deui. Nah, ayeuna teh di Kampung Sideta Ceria teh nya khususna pada rumahnya bade mengikuti eta nepi kumaha ieu teh. Mengikuti programnya di Desa Neglasari nu kaya kagerasan gitu. Diikutin aku sabaraha peserta ieu teh? 14 jalmi eta teh di sadusun teh bebas. Teh dipatok eta kedah sabaraha. Udah kedahna. Jadi ieu mah panginten anu kersa, anu ikhlas, anu hoyong berenang mengikuti program pelatihan di Desa Neglasari nya. Berenang umum nama kangge masyarakatna sa kecamatan. Ieu teh programna teh ngabatik, ngadang batik. Oh, betul. Pami alat mah panginten di pasihan di ditu sajabading kompor, katelna, mohon canting Kak. Oh iya panginten nya. Tah ieu namina canting teh. canting teh seueur modelna. Oh canting teh seueur modelna. Mung ayeuna mah nu di pasihana modelna kieu. Canting dasar lah. Oh tah ieu teh canting dasar. Oh tah ieu namina canting dasar. Canting blok benten deui. Oh benten deui eta teh nya langkung ageng upami koas mah panginten nya. Upami koas mah aya nu alit, aya nu ageng dan upami mah teh aya rolame nya. Oh teh aya. Original mohon. Atuh itarnya sama. Ya inspirasi. Oh. Iya ge sami. Oh, iya. Itu sa namanya. Ada Mas Anggara, Ujak. Ya, usah cekil kayaknya. Oh, iya teh tidak Ramdhani nya. Aduh. Mau lawas-lawasnya pas pepenak teh. Oh, bahannya, bahan oke di pasihan gitu. Oh, seueur. Sajalmi hiji. Benten deui sareng kain kapan ieu mah nya. Oh, tapi da ini model nama sajenisna. Da biasa wae nya. Penting mah bodas. Soalna upami mun hideung mah sok ieu gitu. Ikan siapa takut. Tak ieu. Da upami pola panginten bebasnya. Inspirasi di setiap peserta. Nah gitu. Tapi Mohon mangga sok aya beunana aya sabaraha batang deui. aya juga. Ya, biasa kalau Pak yang kepini saya. Nah, gitu Pak. Mung sakitunya program di Desa Neglasari kagerasan di Dusun Pataruman mah mung aya 3 jalmi nya. 3 jalmi aya di sanes mah. Seueuran ya ieu mah buniatnya. Ageng teh ngasih. Ya mereka berengasang ya upami dinu liwat mah sok gosong eta teh ya atuh alitan upami kitu teh tong dipelong we Aya oh gaya mah sanes kompor pelong aya instruktur. ya aya instrukturna oh gitu beda-beda. Oke atuh mung sakitunya program di Desa Neglasari kangge pelatihan ngabatik khususna ka Dusun Pataruman nya meureunnan ka dusun-dusun nu sanes oge ieu aya anu meliputi kecamatan yang Baraja. Nah gitu. Terus eta teh aya deui. Tah, mau tak upami proses mah meureun gampil ge biasa di bebas gitu.
iya. Oh iya nya. Oh iya teh asli mana ada bal saya teh. Oh, saya berbakat. Lanjutkan ah. Mohon. Nya mangga. Tah modelna seperti kieu pagintena. Kami otos di dama mung ieu teh acan sadayana di pola di acan dan di warna di cantingnya tapi tos di pola itu. Pola mah bebas. Inspirasi setiap jalmi gitu. Oke, mun sakit wae, kuwi tanya, aduh, sok pacaletot abis kayak ngomong pola. Ya, kayak naonan benernya. Ya, itu pilih aya perkawisan anu pondok nyogok, panjang nyogok, abdi nyumun ke dihapunkeun nya. Gitu. Sakit wae. Panginten Pabil ditutup, Pabil aing topik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Atur nuhun.